Abah tadi dia. Asli emang abah orang. Pokoknya abdi mah nomor duit langsung di aku dulur. Asli. Oh. Non bah, di dia nya abah teh. Kamana si bibi bah? Pan abah mah di ditu ge terkenal kerjasama mun abah merek, bibi nage merek. Oh. Bibi mana bibi? Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatid asatidah, qori-qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, pimpinan pondok pesantren miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma gering init ka dokter pasti hayang sehat. Lamun tukang tani ditanya kunaon make jeung tani pasti hayang hasil. Anu dagang kunaon make jeung dagang pasti hayang untung. Maka kuring nanya ka ibu, ai pangaosan ibu hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, tak ari ilmu eukeur naon? Da loba jalma neangan ilmu geus meunang ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Berarti ilmu teh can beunang, sapanjang jelema boga ilmu tapi sombong berarti ilmu can beunang. Naon sababna? Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah da kicep bareuk hees. Da kabeh ge nyararaho ilmu sedekah jeung infak pan pedit mah anger. Kabeh ge arapal ilmu tahajud unggal peuting ngadon sare. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi naha dilalajoan ustad ge pasea wae. Apan ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Berarti can beunang ilmu teh sebenarnya mah karek apal can jadi amal. Dalamun ilmu geus beunang bakal katempo hiji ucapan, kadua eusi hate, katilu perbuatan. Cek ilmu kolot baheula tekad ucap lampah. Tah jalma nu boga ilmu teh bisa kalalajoan hiji ucapanana moal ngahina batur. Naha apan cek ilmuna mun urang ngahina batur maka alus urang dicokot batur, goreng batur dibikeun ka urang. Matak jalma nu boga ilmu cadu kudu ngahina batur, apaleun lebar pahala dibikeun ka batur. Well. Genah ceramah teh ungeuk euy. Kadua eusi hate. Da jelema anu boga ilmu mah eusi hatena ge teu boleh bersih. Boga harta cicing di jelema nu bersih hate bakal bager, tah lamun harta cicing di jelema nu kotor hate bakal sombong. Boga kongkorong leumpang ge dongkok. Pingol ti dieu nepi ka dieu pan ki gibrig jiga nu setruk hayu ngaos.
harta cicing di jelema nu kotor hate bakal mawa kana kasombongan. Harta cicing di jelema nu alus hate bakal loba yatim katulung, nu susah katalang, bahkan anu bingung bakal kabantu, nu teu boga imah bakal dipangnyeunkeun. Itulah fungsi harta di jelema nu alus hatena. Ngan teuing da eueuh nu kitu teh. Matak patokan nu ngaran kahirupan, ilmu cicing di jelema nu alus hate bakal jadi oncor keur dirina, keur keluargana jeung keur sasamana. Tapi lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate leuwih luhur ilmuna, bandungan bakal loba jalmi nyeri hate ku ucapan jeung prilakuna. Allah genah euy. Matak nu kudu dialusan ku ibu teh adalah hate. Da aya raraya mah dialus-alus ge anger keuna ku ruksak. Buuk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok huntuan seuri pan lucu. Coba nini biak huntu seuri pan keeuh. Abah baheula keur ngora ngadahar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadahar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Matak naon nu rek disombongkeun tina ieu hirup. Eueuh Pak, eueuh hak urang sombong teh eueuh, jabatan keuna ku waktu, umur keuna ku maot, kadang-kadang mah kahirupan dunya ge keuna ku tutupna. Matak naon nu disombongkeun? Ibu ngageulis pek bae, deuk diwedak deuk di lipstik ge alus we cirina ibu berseka, ngan ulah poho kudu bareng jeung amis budi, da keurna naon wedakan hal bibir beureum ai teu haseum beungeut. Matak nu kudu dialusan ku urang teh ieu tah rarai bisa ruksak tapi hate moal ruksak. Matak jelema mah gumantung eusi hate, rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus jujur hatena daripada make dasi di jas ari aspal dilalebok. Jas tebet, jas jeung dasi teh can ngagamarkeun eusi hate. Rambut gondrong bukan pembohong, jujur hatena. Dijas make dasi ai hak rakyat leutik dicapluk berarti sangsara hirup sarupa kitu. Bari nu ngaran hirup ukur disebut, naon kudu legek ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, teu hararayang. Nama ke jeung teu hayang, sieun teu akur jeung tugas, hanas disebut ustad ai pagawean ngahina batur. Nah kitu ari ustad. Apan ustad mah judulna ge SK-na SK ti Allah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu, nabi ngawariskeun akhlak. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu ngalaman bareuh kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat jadi. Nabi ngawariskeun ilmu bager, saha jelema nu teu katulungan ku nabi, nu yatim kabela, miskin katulung, nu teu boga imah dipanggieunkeun, masjid ku nabi dibangun, nabi dipenta sagala rupa ku nabi dibikeun, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun, nana gerhana cek batur ustad, penta jamna dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Ai panya urang bareres kitu hate teh. Tuh matak hakikat hirup urang mah karek disebut batur, matak tong legek disebut ustad, tong legek disebut kiai, sabab capek dina gawe, mana pagaweanana. Warasatul anbiya, pewaris para nabi teh abot lur. Kuring oge di imah nyieun balong brek we teh. Lauk teh sakintal setengah, nepi ka detik ayeuna horea melak deui. Naha tiap kades jeung camat arulin nguseup we pagaweanana teh. Cek hate urang nu melakna batur nu mawakna teu sudi. Matak nana gerhana disebut ustad mung, disebut kiai mung teh sadar kuring sieun teu akur jeung gawe. Pan ai nyarita mah bisa direka-reka, bieu oge pan cikeneh nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, jiga nu heueuh ngomong mah. Tinggal kieu we cek panitia sae ceramah teh kahartos pisan, ayeuna mah kieu we amplop entong ditarima urang bagikeun ka fakir miskin nu aya di dieu, kumaha cek kuring tong kitu. Anger ilmu dibawa kana gawe, saha nu sanggup. Matak naon hartina tiung saragam baju saragam, lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, nu hese mah tah nyaragamkeun eusi hate.
Matak naon harti tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Coba lamun umat Islam saragam kabeh, yatim tulungan, nu susah geura tulung, nu bingung geura bantu, nu teu boga imah geura jieun, katoong kuatna Islam. Pan ayeuna mah karek lalajo teh pasea jeung pasea atuh da. Aduh, genah ieu ceramah loba nu ungek euy. Matak nu ngaran hirup kuncina adalah hate. Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum. Allah moal nempo dedeg pangadeg, Allah moal nempo kaayaan, tapi Allah edeg noong qulubikum, hate-hate araranjeun. Anggar patokan hirup mah hate. Leres Ibu? Lamun Ibu batur boga gedong amek kunaon hate? Batur boga sawah keheul kunaon hate? Batur meuli kursi aral kunaon hate? Ku amakna ibu, ku panasna ibu. Moal matak mungkin kursi batur jadi milik urang, gedong batur jadi milik urang. Nunggu kitu mah ngari riweuh, batur nyeun gedongna si eta nu nyeri huntuna. Batur meuli mobil si eta panu bengekna. Batur nyeun imah pan si eta nu muntaberna. Batur meuli motor da pae harita keneh atuh. Kunaon eta? Ku kapanasan hate, matak hate anu bersih, hate nu alus, jawabanana innallaha ma'ana, saestuna dirina jeung Allahna. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang nempo? Nah ieu pangajian jeung Allah nyao. Bapak ulah yakin teuing bahwa ieu pangajian jeung Allah, da kuring mah teu yakin. Isuk aya keun deui pengajian, nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh tujuanana panasaran jeung jelema nu na TikTok. Mana Allahna? Mana Allahna sok? Nana gerhana ceramah nah jeung Allah duka teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Geus suudon 2 kali ieu. Parah ya ibu-ibu hatena omeaneun. Daripada beuki lila ceramah beuki loba dosa mending buka cenah baralik itu. Mun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang naon hartina innallaha ma'ana. Berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi tujuanana adalah jeung duit. Matak lamun jelema bareng jeung Allah sifatna bakal katempo sifatna Allah, hayangna ka hayang Allah, keputusanna ge keputusan Gusti Allah. Matak moal panas ku milik batur dages jadi keputusan Allah. Ungek. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun keputusan Allah, kasep beunghar hiji WA na bakal dipariksa. Lamun aya sayang-sayangan bakal di blender. Salaki telat usaha, telat balik jug dihoak ti mana heula. Kunaon ibu ama ka salaki, kasep beunghar sieun dicokot batur. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Inilah keputusan Allah nalika Allah dek nyalametkeun manusia berdasarkan lain kahayangna tapi kudu kahayang Allahna. Mata kuring oge bisa jadi penceramah teh da teu hayang henteu. Nah, mah jeung teu hayang atuh aya kieu kudu ngocobrot di dieu. Hayang nama goler sare dahareun loba TV hurung senang. Ieu mah kudu bengka ditu bengka dieu. Meuni rariweuh. Geuning eta jadi penceramah, apan hirup mah teu meunang hayang jeung teu bisa nolak embung. Da hirup mah teu bisa hayang jeung teu bisa embung. Manusia seperti wayang, kumaha ceuk anu ngigelkeun dalang. Kahartos ya. Matak hirup kudu enjoy, narimakeun. Ibu awak geus hade, keun we antep. Irung leutik tong dipencet hatiah mancung. Da anger ngewa ari irung mancung ari kulit kitu. Geus we antep. Da ieu teh sebenarnya mah Bapak hampura ieu teh nu halaladir ieu teh da palsu atuh. Cicing ulah bakal kasihgeum. Ieu ibu-ibu nu daratang ka dieu sing sumpah abdi macan wani nyebut soleh ka ibu. Naha karek genempo ayeuna. Da aslina ibu mah nu di imah. Pan ayeuna mah dangdan seter kebek make up dipake blush on ongkos sesengitan komo coba di imah daster merengkel atuh kaluhurna ge aduh baju singlet kancing warna-warni jiga partai cobloseun tah aslina ibu teh jadi ibu datang ka dieu teh sabenerna keur munian kapalsuan hirup. Ayeuna bapak-bapak sarua nu leuwih apal diri bapak ilwal ti diri bapak sorangan
Ayeuna bapak mun cek batur soleh lain bapak nu soleh tapi batur teu apal salahna bapak. Lamun bapak dihargaan lain bapak nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan bapak. Lamun ibu dihormat lain ibu nu terhormat tapi Allah munian kasalahan ibu. Lamun ku Allah dibukakeun kagorengan urang masing-masing moal aya manusa hargaan. Matak tong api-api so. Oh geuning aya di dinya. Paya teh eueuh gitu. Tuh, mata hirup mau ukur disebut di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat, jug nyaralon, eureun rakyat tong nyoblos. Jadi moal. Heeh, ku sabab kitu jadi pejabat teh karena dicoblos rakyat. Mata geus jara di pejabat tong sok api-api poho ka rakyat atuh. Ai keur hayangna jiga nu heueuh kampanye di edan-edan Bapak BT ibu-ibu 11 abdi. Lamun abdi jadi insyaallah pret. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, mata tugas pejabat geranya kanu jadi rakyat lain ngabobodo rakyat. Hirup sakadar disebut Pak. Dan negarana ge bisa ceramah di dieu lantaran aya jamaah eueuh na urang dek ngomong jeung temok. Matak prinsip orang Sunda, prinsip orang Islam, lain orang nu kudu dihargaan batur, tapi orang kudu pinter ngahargaan batur, lain orang nu kudu diajen batur, tapi orang kudu pinter ngajen batur, lain orang kudu dihormat batur, tapi orang sing bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus mah jelema nu bisa silih hargaan. Naon hartina gedong sigrong mobil mewah sawalega, lamun hareupeun imah nu yatim teu disakolakeun. Naon hartina duit loba lamun nu miskin teu katulungan, naon hartina mobil mewah lamun rakyat nu sangsara teu dibelaan, naon hartina hareupeun Allah sing garebleuk ka era nu beunghar teh atuh. Ari heueuh beunghar mobil hiji hayang dua enteng teuing melaan gaya mah, mobil hiji hayang dua BPKB na lelepkeun. Imah hiji hayang dua sertifikat nah bededetkeun cek batur gaya cek batur gagah eusi sirah mah jangar melaan naon eta melaan gaya berarti hidup penuh dengan kepalsuan eusi hate anu leuwih apal kana dirina. Otak cek kuring ge ieu babara katakan teh di dieu ai kalilit ku hutang mah jebleh balik oge tah. Watak hirup urang mah sabenerna keur nembongkeun kapalsuan. Situ percaya we. Nah iya asli gitu. Tuh, hirup urang mah keur nemongkeun kepalsuan. Matak innallaha ma'ana teu satiap jelema nu salat bareng jeung Allah. Mana bukti geuning eta bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, berarti salatna lain jeung Allah, jeung ujum. Koprok kan seurang teu rame kitu. Teu satiap jalma maca Quran jeung Allah, teu satiap. Sedengkeun ayat mah innallaha ma'ana. Jalma nu salamet teh anu hatena nyantel ngait jeung Allah, innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Na teu era ari Allah bareng jeung urang pasea wae. Da ibu ge jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, da teh lain ku Allah, ku adat ibu. Ai ama kasalaki teh yey si Bagong yeh. Untung salaki pinter naon mana nyebut Bagong berarti aing sapeupeting hees jeung bikangna. Beuki ngareweg eta ibu-ibu ragrag talak budak korban kakara ya Allah nuding we ka Allah teh nu salah mah adat. Tenang Pak. Aing geus salah kakara Allah dituding adat. Nah kudu kumaha atuh rumah tangga ngarah awet innallaha ma'ana bareng jeung Allah. Ai jelema nu bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun salawasna nyantel ngait jeung Allah. Kumaha atuh lamun amek ka salaki hepek we amek mah ngan bari wirid tong nyebut Bagong. Kumaha wiridna babahari amek ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh Yasin. Pan salaki teh nyamperkeun bari maca ayat kursi. Bari ditiupan pan mun-munan ibu. Gerak wih kana cangkangna. Gebrok ku salaki dibere duit 2 juta, jawab ku ibu, sadaqallahul adzim.
cerai moal duit menang, itulah fungsi jelema nu bareng jeung Allah, rileks, kalem, enjoy, tenang. Da ieu mah atuh kumaha rumah tangga ge lain jeung Allah jeung nafsu. Apal urang oge nya. Madak hirup mah kudu jeung Allah. Da urang teh disebut hamba Allah, lain hamba nafsu. Matak lamun hirup bareng jeung Allah, sifat ge bakal ngawujudkeun sifat Allah. Sifat Allah asmaullah, ngageser sok atuh meuni sok ngageser ngan ibu kan bae tuh cek itu ngageser cek ieu mundur balik we atuh tuh matak palamun hirup bareng jeung Allah, sifat nage bakal ngempokeun sifat Allah. Ai sifat Allah 88, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, nepi ka ya Sabur, capek teuing. Ayeuna ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, urang disebut hamba Allah, deuk niron kana sifat Allah. Allah mah sifatna Rahman jeung Rahim, Maha Welas Maha Asih, nah ari manusia. Asa eueuh welas asihan teh da. Allah. Dalamun jelema boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih mah Allah, urang mah welas jeung asih, nyaahan asihan deudeuhan, nolol ka imah baturna hate nyangu, nyata teu boga beas, geus jempe emak deuk mawa saleter. Kunaon jika nu bingung ceurik wae, budak sekolah butuh biaya, luhurna 500 hanapna 200, lamun can mayar teh teu meunang, kartu-kartu acan, geus jempe-jempe, yeuh emak pake heula nu emak. Itu Rahman Rahim teh pan eueuh nu kitu teh eueuh. Ari ongkoh urang mah hamba Allah, ai sifat lain sifat Allah. Allah. Lamun Allah boga sifat Maha Welas Maha Asih, berarti urang kudu boga sifat welas asih. Boro-boro pepada manusia anjing buduk di jarian butuh dahareun bere, da moal ngegel. Ieu mah paingan digegel atuh da dibaledog anjingna. Padahal tina anjing ge kudu guguru. Mata kuring mah panggih jeung anjing sopan punten pun guru ka anjing. Kumaha cek tetangga rada gelo jelema teh. Nama ke jeung nu gelo mah nya guruna anjing, sabodo. Ai can ngarti mah. Palebah mana orang kudu guguru ka anjing, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain mereka taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate rujan saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Well, sakali ibu nganyerikeun batur, sasalaman di RT-keun, awak deket, leungeun pantal, moal poho kana kalakuan omongan ibu. Naon ari itu nya? Naon? Oh, kudu malik kadinya. Kakak rasa panjang ceramah nu kumaha wani tutah-titah urang dieu da. Cuk itu malik, cuk eta alah. Matak lieur. Matak naon atuh di darieu teh? Obong saragam anyar kuat mung gabung jeung ieu teh. Matak ya jadikan pedoman kahirupan teh ulah ngan sakadar Quran, ulah sakadar hadis, ulah sakadar kiai, ulah sakadar santri, orai ge jadi ilmu. Da orai teh nyindiran ibu sebenarnya mah tuh. Orai cicing 30 poe ganti kulit ngaran anger orai. Tah pengajian urang teh karek bisa ganti tiung, ganti baju, dah hate mah teu ganti-ganti. Nu pedit anger, nu goreng jeung dulur anger, pasea ka salaki anger, hohoa ka anak anger, rasakeun sok. Marukan orai teh lain nyindiran urang, orai teh nyindiran urang, Pak, keur jelema anu pinter mikir. Aduh. Da ieu ge pangajian ieu teh dijamin bubar ti dieu ecreug. Malahan masa gedeng deui Ramadan poe Sabtu, pan ti kamari keneh geus hohoa ka salaki teh. Ari meuli baju teh ti ayeuna puasa can datang baju geus dipikiran cek salaki teh kalem atuh mah santai da engke moal burung da macet mah aing deui nu capek eta deuk puasa
nepi ka kitu-kitu nah. Saha eta merek ieu tah. Sedengkeun kunaon aya bencana alam, kunaon aya angin ribut, kunaon aya banjir, kunaon aya halodo panjang, kunaon aya gempa bumi. Moal pernah terjadi alam bencana lamun eueuh penyebabna. Naon penyebabna? Hiji, lamun anak wani sesengor sesentak kanu jadi inung bapa. Dua, lamun wani pamajikan sesengor sesentak kanu jadi salaki. Tilu, kumaha wani murid sesengor sesentak kanu jadi guru. Nah, eta penyebab bencana terjadi, Pak. Anak sesengor sesentak kanu jadi inung. Inung 8 bulan ngandung, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sangkot seak sang gudubrag. Nangkuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nangkarak sirikan eungap. Ieu teh gambaran lalakon ibu hamil bawa ka dokter. Hese wae keluar, pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3, ngoprot kesang, dokter nyokot gunting, dikeureut, krek. Tinggal ku bapak nyebutkan krek nage ibu kuat muringis gitu. Tempo bapak-bapak di tukang nyebut krek. Sabab bapak-bapak sahebat-hebatna bapak tenggalaman ngalahirkeun nepi ka krek. Tapi ibu nyebutkan krek juga bayangkeun nya Bu. Nyerina diteuk-teuk. Coba bapak. Da itu mah teu ngarasakeun. Ngeus digunting, dikodok budak dikaluarkeun. Bali dikaluarkeun, kual-kual di jerona, muringkak bulu punuk, nyeri kana sirah, nyawa ditanunkeun ka pangeran, budak ngagoak, teuneuna dada. Coba dokter nyokot jarum jeung kaputna dikaput. Aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu. Kunaon digunting, melaan anak, kunaon dikaput, melaan bapana. Matak sahebat-hebatna bapak, sagagah-gagahna bapak, punten dek TNI, dek polisi, aya notifikasieun, saha pamajikan. Teuing Pak Ustad nu aya di dieu ge. Ku pamajikan walah deka euy ah. Haraream ngaran-ngaran ngalawan ibu-ibu malah 20 tahun tak geus-geus. Bapak memboga masalah jeung pamajikan, geus mah geus tong dibahas wae 5 menit beres jeung bapak coba ieu. Ngos 15 tahun katuge pernah mana teh ngalakukeun kieu eta 15 tahun diomongkeun kene teuing sabaraha mega ieu memori anak ibu-ibu lamun dina HP mah HP paling mahal tuh iPhone nya mata kahirupan teh diukur eta borosot budak ka alam dunya ngalahirkeun nyeri na ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon nalika anak hohoak sesentak kanu jadi inungna komo lamun nyurucut cai panona didinya Pak bencana bakal terjadi sabab asarna Allah goncang waktu harita aya kolotna dihoak ku anakna. Matak doraka nu paling gede mah doraka anak ka kolot. Demi Allah baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere ayeuna geus kolot kieu hayang mere duit ka kolot ibu jug ceurik naha kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur ta ibu mah lain ngadenge ceramah nempo bibir urang eta harewasan ku capetangna cenah kuat eueuh titik koma ieu eta nu ngomong kitu teh eta ge ari heueuh atuh nya. Ibu boga duit, hayang mere duit ka kolot, sakedeng deui Ramadan, jug anterkeun duit dek sagepok, dek sabarage, dek roti, dek naon wae, anterkeun ka imahna. Ibu nyurucut cai panon, teu sadar, kolot geus aya di jero alam kubur. Matak lamun dek hade ka kolot, ayeuna mung pangmeumpeng keur araya, urang baju aralus, buah kolot masa potong teu kabeuli, urang usum hujan nyarak celakan nepi ka iuh, buah kolot mah imana butut lantaran eueuh nu menerkeun kamarana eta anak. Hiji inung bisa ngahirupan 7 budak, tapi 7 budak cantang tuh bisa barang bere ka hiji inung. Matak goreng patut nu sabenerna, goreng patut nalika anak kanu jadi inungna. Goncang alam dunya lantaran loba anak nu hohoak kanu jadi kolotna. Beung di dia loba budak ABG, keneng cinta sejati mah cinta inung ka anak. Lain cinta kabogoh jeung kabogoh.
Kabogoh jeung kabogoh mah eueuh cinta sejati. Nu cinta sejati mah inung bapa ka anak, goreng patut anak ditutupan ku kolot, teu balegna anak ditutupan ku kolot, aibna anak teu pernah dibongkar ku kolot. Coba kabogoh jeung kabogoh nalika putus, silih bongkar. Si budug 70, si kurap, si wasir. Coba kolot Pak tibatan kolot ngomongkeun, kolot mengomean. Matak cinta sejati mah adalah kolot. Dihina ibu ku batur, diledek ibu ku batur, tong kasigeung. Naha inung bapa urang manu miara tara pernah ngahina anak. Nah, batur ngahina urang, maraban ge henteu. Matak ibu tong sok ngaledek anak batur, da anak ibu ge diledek batur teu ngeunah. Budak batur baung bedegong, ibu nu ngocobrotna. Nanaonna? Kade ulah deket jeung budak eta, baung. Hiji waktu nyerian inung bapana nyerucut cai panona, Gusti sajang matak geura tobat ge hirup teh kitu tuh diomongkeun ku batur, kahayang teh kada karasaeun ku dirina. Si itu cager budak ibu lebih abrag. Si itu dendaman, kumaha si itu lebok. Matak hirup tong coba-coba ngukur kagoreng patutan batu. Ukur matah kagoreng patutan diri sorangan. Jelema nu wawuh kana kagorengan diri geus teu hayang nempo kagorengan batur, ngan lamun jelema geus teu wawuheun kana kagorengan diri, asa bener asa alus pasti weh bakal nyokelan kagoreng patutan batur. Tinggal nanya kana hate masing-masing. Well. Jelema nu nyaho kana kasalahan diri geus teu hayang mukakeun kasalahan batur, ngan lamun jelema teu sadar kana kasalahan diri unggal poe pagaliwota jeung kagorengan batur. Saha eta? Apan ieu mah ceramah teh lain mukakeun sasaha, kalakuan urang teh di dinya tah. Tuh nya bener. Komo nu seuri pangtarikna tah eta pelakuna tah. Tah lamun ieu teu ngalakukeun matak batur seuri ge kieu we sitem. Da sieun kapangi. Har, maka jeung halo di sini. Ku bener jamaah di dieu mah kudu ngadatangkeun ustad kuat mental. Mameh assalamualaikum. Kuat asa rek diadukeun jeung Japati. Bener, ustad nu hadir ka dieu mah kudu ustad nu kuat mental. Tuh da cuk itu, kadio, cuk ieu, tangah teuing abdi, cuk itu ngareret kadio. Nah memangna urang teh boneka teuing. Kumaha urang we da urang nu ceramahna ge lah. Da kieu we antep itu mah. Tuh. Keneng. Kabogoh jeung kabogoh cinta sejati pret. Kabogoh mau ukur bisa nanya, kamu udah makan belum? Budak awewe ayeuna kahipnotis sirahna, ih kamu perhatian banget sama aku. Ya Allah kirim bea sudin lain loba tatanya teuing. Da anger dahar teh lain ku cinta ku beas. Peting-peting kamu udah tidur belum? Main logika atuh cinta teh ulah matak jadi boloho, matak ngabales. Oke berarti acan sare. Nama kejeng ditanya kamu udah tidur belum? Di mana letak otakmu, Dek? Jetot ti tajong, kumaha cek kabogona, kamu sakit. Budak awewena keur ka Allah, iya, ke puskesmas ya, makasih ya. Coba nugas kolot kieu jetot ti tajong, kumaha cek salaki eta batu eta cokor nolo atau tah matak ieu seuseurean teh naon korban bareto. Nya. Waduh, cinta sejati, cinta sejati. Dek ada teh manis, gak ada. Yang ada juga teh, biarlah teh aja. Kan manisnya kamu. Coba guys kalau ke si hidung. Manis-manisan. Waradul wungkul, Pak, waradul wungkul. Da cinta sejati mah inung bapak ka anakna. Sabejad-bejadna anak. Kolot anu rido miceun anak. Bener. Matak teangan karidoan nu paling penting karidoan indung bapak. Matak kuring mah init-initan kemana-mana minta doa taraka sasaha ka kolot. Kawana cenah maneh poe ayeuna, Pak cinta ka Cilengkrang, tuluy ka Sumedang, tuluy heuh ka dieu deui.
Ada tanya hobi ting di mana atuh? Pokoknya mah Sumedang keneh we bieu teh. Di mana bieu teh? Di Swiss. Oh tilu panggung bieu teh sapoe ieu teh nu terakhir. Kumaha cepun bapak? Wah atuh cenah sapoe tilu mah heureun mobil teh. Nah cing teh make jeung heureun da budak manu milungan ukur duaan. Oh cenah pan tinu hiji sadus, tinu hiji sadus, tinu hiji sadus, matak jigana cenah. Matak jigana cenah dina mobil teh heureun kitu. Ateuing cing teh Pak. Heuh cenah pan tilu panggung nya, heuh pan meureun tilu mah cenah mawa tilu dus. Heuh teuing cing teh pada itu teh karek dua. Nya meureun tilu teh di dieu. Kumaha bade kaem? Oh moal cenah teh dia mah. Aya abdi mah da jelema jujur, engke ditanya, "Man maneh teh tilu panggung nah dus dua, hampura nu terakhir mah teu mere." Deu kitu we urang. Daripada kuring dicarekan ku kolot engke jadi murka, mending jujur. Hampura Pak, nu katilu mah disiniran ge bebeakan teu mere. Sabab bapak kuring mah geus apaleun deui, mun Ranginang Tasik, mun dodol Garut. Nah, mun tahu Sumedang. Pakai kuping Sumedang tahu tutup. Oh, ai kira-kira tahu Sumedang eueuh mah naon we atuh huwi ge jadi. Da loba di Sumedang mah tahu Sumedang, huwi Cilembu. Tutup deui. Parah kieu aing mah. Kuat sagala tutup. Naon? Jadi tahu eueuh, huwi eueuh. Naon atuh kira-kira? Doa aja. Bisa urang oge ngadoa mah. Bener eta ibu-ibu jawaban kuat hade, doa. Baiklah naon lah. Cing teh ari apa hoyong di kintu naon entong cenah. Nama gejeng entong. Oh pan cenah maneh teh balik bakal peuting, Indomaret tutup, Alfamart tutup. Ngalamun keukeuh hayang mere ka kolot mah, sadiberena ku panitia we cenah lah. Gitu. Naha nyaah ka kolot, sabab cinta sejati teh indung bapak ka anak, lain kabogoh jeung kabogoh. Matak ibu kade lamun budak urang dibawa ku lalaki tanpa pernikahan, tanpa ijab kabul, tanpa aya lebe, tanpa aya saksi, tanpa aya surat nikah, tanpa aya janur kuning melengkung, tong dibikeun. Dengekeun keneng maneh oge deui. Lalaki teh bibirna teh kuat rangu. Engke keur ayeuna keur ranah. Awewe mah kudu bisa ngajaga kehormatan ulah dibikeun sasen beula saketip sacongo buuk ge teu meunang katempo lamun can aya akad nikahna, can aya janur kuning melengkungna. Sing terhormat jadi awewe teh. Ibu-ibu ge sarua deui. Ulah ada pon maneh budak dibawa ulin ngadon alhamdulillah pun anak menuju di Pangandaran 2 minggu sareng kabogohna melenung. Kudu disiplin sararea ngajaga budak teh. Naon sababna? Barudak ayeuna gampang kahipnotis sisirahna. Matak loba anu kana ku penipuan. Zaman ayeuna teh HP oge HP nipu filter. Aral aya janjian jiga nu heueuh pas tepung jeung nini kuat hayang nonyok atuh da. Kumaha Bu? DKM. Pangalaman cenah Ustad? Henteu aduh ieu. Tadi ngobrol heula. Cirina eta teh teu narimakeun, matak naon mun sajalan lantrahna we hirup mah. Awak genut tarima we. Teu kudu dipotonya ngigir kieu. Mun marenta dipoto teh nya ngigir cenah ajengan. Naha sieun katempo bureuteuna cing teh ari enggeus. Enggeus tarimakeun awak badag cirina salaki nyenangkeun.
Ieu mah leos ka kantor desa 2 tahun ngayakeun senam. Leung lamun langsing, da eta senam teh 2 tahun senam dalin langsing kalah kebeki gede atuh. Nah, beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongko, ngabaso ongko, sanguan ongko, tempo salaki, nepi ka ngabegangan, mikiran hutang urut baju saragamna atuh da. Matak mengeus sifat hirup mah matak mah jongjon, jelema mah narimakeun. Selesai ku narimakeun mah hirup mah genah, nu sangsara narimakeun jadi sabar, nu beunghar narimakeun kana kabeungharan jadi bager. Tuh ku narima kabehanana ge. Da jadi jelema beunghar teh kudu bisa narima kana kabeungharan, ku jeung kudu bijil tugas. Naon tugas jelema beunghar? Geura tulung nu butuh, geura talang anu susah. Da hirup moal disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Moal mungkin disebut beunghar tanpa hirup si miskin, matak jasa nu panggedena adalah jasa si miskin. Aya nu maot panghala nyokot pacul nyeun kuburan si miskin, aya nu maot nyokot pasaran si miskin, tahlil 100 poe si miskin, sholawatan si miskin, nguburkeun si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia mah ulah coba-coba goreng jeung batur, da urang teh kitu kieu ge jeung batur disebut zon politiken. Manusia adalah makhluk sosial, matak naon alasan urang make jeung kudu goreng jeung batur. Hirup teh butuh ku batur. Bapa di kopeah menang batur, baju menang batur, calana menang batur, ieu masjid menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun di tulungan paraji eta teh batur, maot dikubur batur, di solatan batur, di tahlilan batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Wah, bener. Naon alasan urang kudu goreng jeung batu? Naon? Oh eta alasan nama kubara reda hirup bae we atuh. Da ibu ge boga budak lantaran beda. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun. Geuning eta ku beda, borosot si pejuh ibu. Coba hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil ge anak ucing. Matak hirup tong anti dengan perbedaan, sing ngeurepan ku hate anu tenang. Oh mau kuring mah beda pisan. Makanya Ustad kieu. Da ajengan mah abdi apal, udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, tasbih dicekelan. Lamun kurumuy ajengan kitu teh pan wilujeng sumping al mukarrom, coba ka urang saja jalan. Well, kuat eueuh assalamualaikum. Aya warung belah ditu, da bieu rada nyasab saeutik, aya warung Citebu paling mana nu pangaosan kalem bae cenah ustad lagi geus telat. Bari ka urang teh teh. Nah, lantaran jalma sawanganana ustad mah pasti lain kieu, udeng badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, tasbih diceklat. Apaan ieu mah beda cara, beda jalan, tapi tujuan kita sama, bineka tunggal ika, berbeda-beda silahkan, tapi satu dalam tujuan. Weh. Da kuring ge Islam atuh salat kuring oge. Oh nah atuh teu di udeng teu di gamis. Hepek teraskeun nu di udang nu di gamis tuluykeun ku cara akang ku cara bapa ngan ulah saban geureuh kana tata cara nu beda sabab jelema moal bisa dipangaruhan ku saurang kudu ku berbagai jelema. Angka 10 dihitung ku ibu 5 tambah 5, cek kuring 7 tambah 3, cek DKM 8 tambah 2, cek neng 6 tambah 4, cek bapak mah 20 dikurangi 10, tetap jalan yang berbeda tapi hasil mah kita sama. Matak rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh silahkan. Nu penting mah gawe we. Haben we debat, usoli, ke masjid tara salat henteu. Keur naon agama dijadikeun alat perdebatan nya saha pemenangna, manaon piagamna. Karena sok urang sadar, mun urang debat tuluy-tuluyan Islam jeung Islam, paseha Islam jeung Islam, nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha. Mun Islam jeung Islam paseha, nu ruksak adalah Islam eta sorangan. Laras Pak? Atuh da. Aya nu subhana rabbiyal azim, keun. Aya nu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, keun. Itu boga pamangih, ieu boga pamangih. Tanu katilu nu kudu cekek mah. Subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Kasih eta nu piomongeun. Aya nu utek-utek keun, aya nu langsung
aya nu langsung atahiyatul keun, aya nu atahiyatul kakara asyhadu keun. Itu boga pamangih, ieu boga pamangih, ieu boga pamangih. Nu kudu dicekek mah nu kaopat, nu bari meureub atahiyat. Tah, si eta nu kudu dicekek. Al ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umatku kudu jadi rahmat ulah jadi laknat. Tong papasean wae. Ibu nyawel. Kena sabab nu ngaran dakwah teh berbeda. TNI dakwah, polisi dakwah, kades dakwah, ustad ge dakwah, geura cicing dina tugasna masing-masing. Ustad dakwahna ngajak umat daek ka masjid, ngajak umat balalageur, ngajak umat saroleh, ustad. TNI tugasna ngajaga keamanan negara, polisi tugasna ngajaga keamanan negara bisa aya musuh ti jero, TNI bisa aya musuh ti luar. Tuh. Atuh kades dakwahna nga-ACC program, aya pan muslembang. Musyawarah bersama RT, RW, kadus, dragdeg, naon yeuna yo musyawarah teh bab naon? Bab anu ACC jadi jeung BPD. Eta dakwah-dakwah keneh. Urang silih hargaan dina tata cara sanajan beda. Matak TNI mah tugasna ge militer, wowog dawog gede sora. Da tugasna atuh newakan penjahat. Pan polisi mah angkat tangan. Penjahat teh sieun, eta geuning ibu mau motor eueuh STNK, boro-boro mah panggih, nempok kumisna geus keeng. Polisi mah. Nah, apan katempok ketegasan seorang polisi. Angkat tangan. Coba lamun polisi kieu, angkat tangan. Komo aya polisi kieu mah, au tewak-tewak. Geus lain wibawa polisi gitu patut mah. Wibawa polisi mah, yo. Lamun nyiapkeun bendera, komodo, sangsaka merah putih, ormo, gerak, katempo wibawa polisi teh Pak. Wibawa TNI, sarua, lapor. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Wibawa kades sarua, laksanakan. Katempo berwibawa. Kabayang teu lamun ku lebe. Lebe DKM ustad entong hayang kikituan engke tugasna ge ngadoa ditungtung sabab ai ustad jeung kiai mah boga adab ngadoa teh kieu coba lamun TNI ngadoa ya Allah hayang dikepret ku malaikat meureun matak TNI butuh doa ti ustad kades butuh doa ti ustad polisi ge butuh doa ti Ustad, heueuh lamun harayang didoakeun kudu aya kaingetan atuh ka ustad. Mana Pak Kades teh aya teu ka dieu? Mana Pak Kades? Aduh, nuhun Pak Kades tos sabar periode. 2, aduh senior atuh 16 tahun. 8 jeung 8 pan anu. Gitu udah. Pan urang mah apal lamun keur hararayang mah geuning kurumuy ka ustad nyungkeun pidoana yen aing mah lieur nyungkeun pidoana aduh kabesekan euy sok perhatian teuing lah salakina mah batuk boro-boro salakina batuk mah kokon ku sorangan nginum atuh ieu mah pedah ustad nu batukna sok perhatian roream diperhatikeun ku kolot mah nyungkeun pidoana akang teh bade tandang pan nyaho urang da loba nu datang ka kuring oge tad minta pidoana akang teh bade nyalon deui. Aya cek kuring kumaha eta lamun diijabah doa kuring akang jadi rek kumaha deuk nyaah ka ustad mung engke hayang ayeuna nyaahna ge. Nah apan doana ge deuk ayeuna. Oh cenah kumaha lamun merena engke we doana ge. Mata ka para ustad teh ulah langsung jug didoakeun can katempokan nyaahna. Punten Pak Kades. Nya Pak Kades ge dakwah, TNI dakwah,
polisi dakwah sedang nu tilu teh butuh doa ti ustad matak nupang hebat-hebatna luhur darajat mah ajengan matak mun bisa mah ajengan mah tong terjun kana politik bisa ruksak darajatna kurang kumaha kuring deukeut jeung pejabat teh hayang kudu ngampanyekeun nah udah biung jadi naon-naon urang mah matak tina politik ulah pasehat teh batur nu jadina urang nu riweuhna silih kadekna nanaonan geus supaya pikir geus sing dewasa nanaonan ku politik kituan tayo Pak Kades HD ieu warga Pak Kades kabeh pertanyaan nalika Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak Kades dia nu hareup tah engke deui mah rutilahu coret BLT coret nah teu kabeh ka Pak Kades henteu tapi pan ngaran-ngaran Pak Kades mah jadi jeung teu jadina kekeh nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring tah eta nu ngaran pamimpin sajati teh anu teu mikir nu nyoblos jeung nu teu nyoblos kuring geus jadi mah anger rakyat kuring daya ge nu baleunghar gedong boga sawah boga mobil boga motor boga cing atuh nepi ka hayang kana BLT teh eta teh ngajangarkeun sirah RT kitu peta teh mobil boga sawah boga motor boga dahar alhamdulillah deungeunna boga budak sakola lol RT mere BLT carekan ku ibu RT moal bikeun ka yatim bikeun ka miskin nya ge hak mak pangmekeun ka batur mak mah rumah sajelema boga moal narima duit nagara kitu nu beunghar sajati mah dah keprok ge da eueuh teh nu aya ge ngadon ti balik RT dicarekan RT gelo RW edan cing teu kunaon ari ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu pan mama cing teh boga kongkorong da teu diletakan nepi ka kitu-kituna eta jelema beunghar ai beunghar hayang ai ngaku tara nanaonan kikituan mata ku Allah teh dicabut kaberkahan tina beunghar matak sangsara we hirupna daging aya dahareun aya asup kana beuteung henteu mah karek gitu anjir ngadar sirup pahit coba anu miskin anu bebas hatena lah naon nu aya dilag-lag ku si eta mah tah otak hirupna teh jag-jag we atuh da nah da hatena alus jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncata kokak heheotan panu beunghar mah barang dahar ge loba mikir restoran mana deungeuna eudeup jeung naon memeh dahar geus loba mikir jangar sirah coba si miskin tara loba mikir nu aya di dahar sangu jeung uyah hekak kurupuk dua siki lalapkeun jagong ongkoh galei we jeung sangu ngeunah si miskin nu beunghar mah can dahar geus mikir atuh jeung naon restoran mana sabaraha menuna naon 4 sehat 5 sempurna genep kada cuci mulut apal beureum apal hejo sakali ngahuap ratusan ribu gening sateru nah ari nu sangsara barang daharna ge jadi awak sehat karena hate sehat awak gering karena hate nu gering matak jimat lamun hayang sehat hate sing sehat batur nyen gedong milu ungah batur boga mobil milu tumpak batur boga sawah milu tanur batur nyieun imah milu lalajo milu mantuan lain milu ngomongkeun genah Pak ceramah ibu-ibu kok ngarti aku mah Bu leres udah mah ceramah tara ngapung ka awang-awang jauh-jauh teuing eta we nu kapegawe ku sararea jauh-jauh teuing mah bisi teu kataekan nerangkeun surga tong nerangkeun surga akhirat nerangkeun ya surga dunya da akhirat manu Allah tah mun dunya disarenkeun ka ibu jadi lamun ibu hayang surga akhirat jieun ti ayeuna da akhirat mah lain tempat nyieun surga tapi buruhan lieur nya engke teh ibu urang teh bakal ka surga bakal ngaran-ngaran bakal mah heubeul keneh atuh engke teh urang teh bakal ka surga tah lamun hayang ka surga engke di akhirat jieun ti ayeuna surga teh panontong pepolotot ceuli teu resep gosip ngalengkah tong kana salah hate sing bersih bibir gera jaga otak gera pikiran nu hade pi surgaeun hirup kitu ieu mah ari hayang ka surga engke di akhirat jeung dulur teu akur kasalaki hohoak jeung tatangga pasea boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok batur tah
Nah Kang ungek deui. Iya si Kang ieu. Bener euy. Kan pas surga akhirat mah Allah nu boga. Ngan Allah dek mere surga akhirat teh pikeun jelema nu nyieun migawe surga di alam dunia. Matak lamun ibu hayang pi surgaeun, jieun ti ayeuna. Nya. Ai kitu mah popolotot ka batur, geus lain pi surga. Komo jelema peditna. Lol jelema sangsara, cing susuganan boga duit 200. Allah. Bari beunghar. Nu sangsara balik bari ceurik, kieu hirup nu sangsara kuat teu dipercaya ku jelema beunghar. Kahayang teh da sangsara deui si eta. Matak hirup mah jaminan. Heuh Bu. Aing ngadoa juga ngabodor atuh da. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah paparin abdi kasalamatan dunya akhirat. Ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat. Da babari atuh. Hayang kasayan mah eta dunya heula kakara akhirat fid dunya wal. Tuh henteu tibalik akhirat kakara dunya henteu dunya heula kakara akhirat sabab dunya adunya majruatul akhirah. Dunya teh gerbangna menuju alam akhirat. Matak lamun hayang hade di akhirat jieun ti ayeuna. Nu goreng ka salaki jieun pi surgaeun. Balik ti dieu teh ayah. Cek salaki teh kunaon mamah wih ngaos jadi lebah. Oh tobat. Da ieu mah rek kumaha da ieu pangaosan nah pi surgaeun teuing Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bandungan isuk da angar kotor. Pangaosan alus hate kotor isuk kotor. Panitia diomongkeun udunan warga arudunan ai hakaneun kuat eueuh. Oh ayanya eta nya. Aya ku ayana nah saeutik. Mun teu seubeuh kurang we aku hiji da jadi omong atuh. Kunaon eta pangaosan alus hate kotor hasilna ge jadi kotor. Pangaosan alus hate alus isuk ge bakal robah perilaku hirup dina goreng jadi alus. Euing. Ya Bu. Salat alus bareng jeung hate nu alus. Beres salat bakal katempo tawaduh hirup. Salat alus hate kotor. Bubar salat ge melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Nah kudu kitu kitu. Aduh. Watak jawaban harup mah adalah alqalbun salimun. Hate nu bersih, hate nu mawa kana kasalamatan. Eta jawaban hirup. Geus teu kudu loba pamikiran teu. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu. Tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Saha ibu teh saha kuring teh teu kudu silih lalajoan kuring jeung ibu, lalajoannya awak ibu sorangan. Kali-kali mah ibu teu ngadongeng jeung diri sorangan geus sok. Tuh nu gelo cenah Pak. Aing mah mani. Jadi jalma nu ngawangkong jeung diri sorangan teh nu gelo cenah. Eta teh kasaha nyebat gelo teh Ibu? Buat bari nempo ka urang nu gelo. Kasih geungna gerhana disebut gelo henteu. Nah ibarat ibu jalan-jalan di jalan aya nu gelo, ka ibu aya nu gelo, bari si eta gelo kasih geung moal. Nah disebut gelo kudu leuwih edan, Pak. Eta kieu potong kasih geungan. Diri urang ngawangkong jeung diri urang geura sok. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Asyik. Matak sok ibu teh sing wawuh kana awak ibu sorangan. Da ieu nu datang ka dieu wawuhan keur sok awak sorangan, nah bener neangan ilmu da lain. Hayang panggih, hayang dipoto, hayang nempona aslina. Teuing betul teuing naon rarasakeun ku hate ibu eta. Mun budak parawan hayang nempo, mun ibu meureun panasaran. Teuing bapak-bapak motifna naon datang ka dieu. Da disebut cinta ka urang, da urang mah henteu ka bapak.
Dan disebut resep ulah, disebut ngewa ulah. Apaan Islam mah datang teh teu meunang diheulakeun ku karesep, teu meunang diheulakeun ku ngewa. Lamun jelema diheulakeun ku karesep, ngomong goreng bakal jadi alus. Lamun jelema diheulakeun ku ngewa, saalus-alus omongan disingarepan ku jelema ngewa, keukeuh bakal goreng. Nyau. Saalus-alusna Bapak Kades nyieun program disingarepan ku jelema nu kotor hate, anger Pak Kades bakal nyokelan ka gorengan. Saalus-alusna ibu ieu pangajian disingarepan ku jelema nu kotor hate, anger isuk teh eah-eahan. Ti marana peuting pangosan. Nah, hate nganilai batur teu bisa nganilai dirina sorangan. Bener? Mata kertas warna bodas, aya titik warna hiji. Tong sok lalajo warna titik, tapi aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah, tapi jelema salah ge pernah bener. Satiap bener jeung salah pada-pada mika boga, mangga ngararaku sok. Mata geura eureun nyaritakeun salah batur teh da urang ge boga salah jiga batur. Geura eureun nyaritakeun kedul batur da ibu ge ngalaman kedul jiga batur. Ayeuna we daek sote ka dieu. Teuing geus pengajian buat datang bawa moal. Mana bukti ieu masjid ieu lamun daraya kabeh bakal pinuh aya pangaosan. Pan buktina mah henteu. Ieu ge ieu ti desa mana mah jeung daratang geuning. Aduh atuh. Naon motifna daek teh naon? Aduh, hoyong penak sareng ustad da urang mah teu hayang pangis. Tuh, mata konsep hate kudu bersih. Lamun jelema geus bersih hate, geus moal lalajo kana metode batur, geus moal lalajo kana kasalahan batur. Sabab urang ge boga kasalahan anu sarupa jiga batur. Oda eta atuh ustadna barareda, bae atuh. Bae. Oh nyata mamah hayang ngulum ceramah teh anu bari curhat, mamah dedeh tong ngulum abdi. Da mamah dedeh mah boga program mamah dan AA. Curhat dong, iya dong, mah caroge abi menyeburutnya teu usaha. Kumaha ceuk mamah dedeh datang ka RT nyieun BPJS. Sopak bebengok etana. Mamah ngulum ceramah teh hayang nerangkeun tentang karomah Jawa Barat, orang Sumedang asli Abu Yamuyyidin ahlina. Mamah hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kuta Baringin. Mamah hayang nu makelakeun jaket kulit Epi Effendi ti Bandung. Hayang nu jiga ojek online urang. Pek we gumantung sakaresep-sakaresepna atuh teu kudu riweuh. Mamah hayang nu lentong agim ti geger kalong. Pan lentong saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah AA bisa hadir di Sumedang ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA kurang senang. Nah, geus kalolot. Coba lamun di hareup teh gadis-gadis bari geulis. Ieu menempok kadinya geus kalolot. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya KDKM kudu ngamplop kaduaan. AA ge malentong gaya teh. Mau ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi, mak ti Tasikmalaya. Sabab Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Palajoan ku bapak penyanyi Roma Irama da dakwah ngajak. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Roma mah dakwahna termasuk ieu barudak hadroh. Ieu teh dakwah dengan nada sholawat dinadakeun, dakwah dengan hadrohna. Matak tabeuh setiap aya nu hajat teh tabeuh. Lain ai dangdut haben ditarabeuh ari ieu diapilayeunkeun ieu tabeuh mah ieu toh. Gereget atuh da barudak teh karunya latihan meneng nu nabeuh eueuh. Atuh pamajikanana nyarekan kemana Pak? Latihan hadroh.
Nanaon anu nabuh ge. Pak Kades ngayakeun di desa, tabeuh Pak Kades. Kadus ngayakeun acara naon, tabeuh ngarah ka tempo Islam nate lain haben we dangdut sakitu geus hajat gede hutang ku dangdut. Da eueuh jelema nu nabuh hadroh gede hutang eueuh naha da hadroh mah saridona. aduh ampun alah nararincang Pak. Da pan abdi pelaku. Tuh ngarah ka tempo ieu ge dakwah. Matak ning di urang mah shalawat ge didangdutkeun aya sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha. Di Arab mah eueuh aya oge nu jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad. Di urang aya oge nu bari hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib di urang Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tah, ya tara latihan tapi pas. Ngan buruhan eueuh. Cek urang mah euy, cek urang gitu kades soloyong, gope mah cek urang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha awahnya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gitu. Jadi kudu paham lamun eueuh eureun. Nah, teungeunah eon urang nu radipuhna, mereka yang menikmatina, hayang pada nikmat mah kudu sarua atuh. Lir tandure wasu milir ta ijo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon ayak nenek noping we kue lunyu mana ngela eureun heula. Ibu sareng saha? Bu Oneng. Pan urang teh boga rasa dibere duit teh atoh tah teh rasa tak kudu kumaha urang kanu mere kudu boga rumasa. Kudu kumaha rumasana urang doakeun nya boneng. Kuat teh dianggap digeroan. Sing parak milik deket Rizki Anggang Balai jauh cocobi. Tah eta teh doa khusus ka Bu Oneng. Nah, panu mere na aya teh mere mah tangwa kahayang didoakeun. Lir. Eureun deui. Sarang kela ibu sarang saha? Ibu saha namina ibu? Ibu teh saha? Ibu Karwati sing parak milik Ibu Karwati. Sing deket milik para Rizki Anggang Balai jauh panjang yuswa Ibu Karwati. Amin Allah ya rabbal. Cek Pak Kades nah cenah akang tidurakeun hampura komitmen abdi mah ngadoa kanu mere. Lir tandure wasu milir ta ijo royo tak nya ka dieu we. Anyar bocah angon jadi loba. Allah Bae engke mah ngadoana urang sakalikeun lah. siap. Kang ti saha? Kades jeung kadus saudara teh. Abdi rada curiga kasih kadus borek nyalon. Kata kudu saruakeun kades jeung kadus. Buat mung we. Iya teh ibu. Saha ibu teh?
Oh Ibu Ica. Aduh. Kewenya didoakeunnya meh teu lila lah. Lain asa ngeunah kieu DKM ceramah teh aduh. Sok atuh ngarah ngadoana sekaligus ah. Mohon. Da urang yang seuri teu kuat. Lir tandure wosu milir tak ijo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon fene no ping we kuwe lunyu meneun kanggo baso dodotiro pokoknya mah di antara Abah tadi dieu. Asli imah abah urang. Pokoknya abdi mah nomor duit langsung di aku dulur. Asli. Oh. Nuhun bah, di dieu nya abah teh. Kamana si bibi bah? Kan abah mah di ditu ge terkenal kerjasama mun abah mere, bibi nage mere. Bibi mana bibi? Ya aku baru dak kadroh metode kieu bakal diturut tanda. Greget ah. Nuhun Pak Kades. Kumenya doakeun sarareanya sing pararek milik deket rezeki, anggang balai, jauh cocobi, nu rumah tanggana keruksak sing diharmoniskeun. Anu ekonomina murag sing diangkat. Bade deui Ibu. Ibu gadung murang kali seberiji 3 aya nu ka dieu hiji teh aya. Nya nu masihan ka dieu gitu. Itu aya deui. Alah. Asa. Angke kalem we. Nah. Boa-boa. Kela ari ibu curiga naon ibu ka urang? Makanya boa-boa. Lir-lir deui. Tuh lagu can tamat ge 1 juta leuwih. Coba tadi sabaraha lagu. Teu bebeunangan. Nyawa lir tandure wosu milir tak ijo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon vene no ping we kuwe lunyu meneun kanggo baso dodotiro tah mun geus eueuhkeun we berarti geus boseneunkeun geus sakitu we heula ganti lagu aku sakitu ge teu ka dieu deui komo diganti nuhun cicing heula wal ka suudon ka mana engke jigna teuing tuh bener Bu tah matak nu ngaran hirup mah sok silih hargaan da bieu ge dakwah nah atuh mah jeung didangdut heuh engkena teh dangdut leungit sholawat nyampah. Jadi urang mah ulah cegekan karena metode batur. Sok we sacarana, sacirina. Heudak mama atuh ngulum ceramah teh hayang make budaya, tah eta mah kudu wayang golek. Sadap wayang oge dakwah ngan ku budaya. Mana bukti wayang golek dakwah eta kakawen. Semar ya Semar kuncung danar wolung ngeluk pe Semar tan gebog
ngeluk pan kumaha cek dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenggelek jadi satria kan iya tapa lebah meragakeun ieu Pak koloyong teh mah aya pemuda 10 pas abdi ceramah deui anjir panya teh wayang heuh pangaosan gelo Komo palebah lagu nu tadi lir-ilir loyong teu pemuda meureun desangan dangdut asli nah geus kurumu anjir ustad nana pangaosan teu level urang pangaosan mantog tadi kuat nepi ka kaduhung si eta datang kanu kieu tapi rupa kudu nyaah ibu demi Allah kudu nyaahan kanu kitu itu tukang babok ke tukang tarok tukang bobok bae nyaah we urang pengalaman abdi tanya kanu hajat aya nu kitu aya nu geus nginum meureun PSOP arak whisky donal brandy heroin morfin ganja napja pan mangih botol sok diateuneun di kamar diapalkeun aya deuk sare AO arak whisky donal brandy heroin morfin ganja napja inek tuh ciuh-ciuh mau kejeng buah-buah nari ibu curigaan wae lamun balik pengajian sok mangih botol gepeng oh PSOP teh nu kieu diangse saeutik oh AO teh kieu bau cikih kuda bawa ka imah di mah digunukeun oh maka jeung astagfirullahaladzim diapalkeun ngaran-ngaran minuman ngarah wawuh oh iya hiji waktu meureun si eta teh geus nginum nu kitu aduh aya abdi pan jiwana nyaahan cing teh tong cicing di dieu ieu teh hajat make modal naon cenah teh rek dakwah lain cinta lirik dakwah ngelingan we ka maneh da kolot ngalahirkeun maneh teh hayang kikian ganeng cing teh nginum naon maneh VSOP dioplos jeung areput nah cing teh make jeung dioplos paduli da ayeuna mah cenah euy pertama ge dioplos orang mah cenah euy nginum mabok ladang ngoplos si itu mah anjir cenah teu nginum tapi mabok ngoplos nu kitu pertamakan teu mabok tapi jangar huluna leuwih ti mabok dipikir-pikir ku urang asa bener si eta cing teh heueukeun bae eta mah kumaha maneh dalil maneh ngan wayahna cing teh urang ulang ka masjid ulah cicing di dieu aduh cenah ustad nitah tobat cing teh urusan tobat mah kumaha maneh deuk tobat heug teu kajeun kuring mah sapanjang jelema ejeung jelema medek nyaah hayu cenah tah gandeng tong ngadalil wae bawa we ka masjid kok diburuana cing teh urang sare hayu keur we kerek abdi jam 10 beurang ai si eta teh boga HP Nokia aya nada dering teh jigah dulag duk gitu meureun babaturan nga-SMS nah da kajeun keur mabok inget kana adan mah teh ragamang teh kana mic juga Allahu Akbar kukuring ka kuping pisan astagfirullah adan jam 10 abdi kalepasan jurig eta ngomong babal cinta adan we kieu eta babal asup kana mic Pak nah da eta mah kades datang DKM datang tokoh datang bereng teh ka masjid jadi lobaan ngadeg-deg eta abdi kumaha ceuk nu mabok garelo ayo maneh cing teh ka kades ka DKM nyebut gelo garelo nah cing teh naon urusan gelo ca urang adan aya bebelan DKM kades jeung RT RW tokoh daratang kamar haji pedah adan make bebel coba nu adan DKM ongeng-ongengan alus araweuh nu ka masjid dipikir-pikir si eta pinter dipikir-pikir ya bu otak lamun hayang loba nu ka masjid coba ane adan make eta geus nata dina perbedaan teh kudu bisa silih nya babari tinggal silih hargaan enteng dah da anu teu bisa ngahargaan teh sabab diri can bisa kosong dina hirup ngarasa boga urang batur teu boga gitu jadi hayang ngobas-ngobas batur ta ieu rajaban pigaweeun rajaban teh ibu pigaweeun subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina tahbab isra we isra teh perjalanan ti mana perjalanan ti masjidil haram ka masjidil
Aqsa. Urang di dia disebut Mi'eling Isra Mi'raj, berarti urangnya kudu berjalan. Nabi Muhammad berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang kudu berjalan. Ti mana urang berjalan? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina pedit jadi bager. Ieu judulna Isra Mi'raj, buktikeun isuk perjalanan urang. Nu bager nu pedit jadi bager, sugan maot keur bager. Anu salah jadi bener, sugan maot keur bener. Anu kedul jadi daek, sugan maot keur daek. Matak ieu judulna Isra Mi'raj, engke PDKM subuh tempo ku PDKM bakal ngawalad jelema. Nah Isra nu kedul jadi daek, ngan lamun engke subuh Allah naon ieu ngaranna. Ibu balik ti dieu Isra goreng ka salaki geuwat tangkep bebeb. Kumaha ceuk salaki kunaon mamah make jeung lebay. Oh Isra. Nu pedit jadi bager Isra mere duit ulah sakadar ayeuna di luhur panggung, urang teangan yatim, urang teangan miskin sakedeung di Ramadan kusaha deuk dipikiran eta budak yatim. Lol ceuk Pak Kades kukuring sabaraha Pak Kades di dia budak yatim 30, kumaha ceuk Pak Kades 10 kukuring disakolakeun ceuk Pak Kades, kukuring disakolakeun, kukuring disaragaman, kukuring dititipkeun ka pasantren, budak yatim diangkat darajat ku Pak Kades, moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah bapak angkatna seorang kades. Keprokna teh telat wae. Lol cek DKM jeung cek para ustad nu aya di dieu tempat, bener cenah bener, kuring gedeuk nyakolakeun cek DKM teh lah. Jeung cek para ustad saberiji 10 titipkeun ku DKM, titipkeun ku ustad saragaman, aku hareupeun umum ieu budak yatim teh bapak angkatna kuring, maka budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci, moal dimaki, sabab bapak angkatna seorang DKM jeung ustad. Lol we kuring nana gerhana dek seberiji 50. Nama ke jeung loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun dek 200 ge kumaha urang. Apan Kades henteu DKM di dieu henteu nya ngalamun da ngalaman mah acan tak urang teh nyakolakeun budak yatim teh karek ngalamun. Nari buat temen serius amat teh harus dianggap cenah ku aing. Tuh ladang rajaban teh eta yatim sakedeung deui Ramadan sing era nyeun status Facebook teh lain imah sakedeung deui dina HP urang bakal rabeng mukena baru alhamdulillah buka pertama lol deui taraweh aduh alhamdulillah taraweh kedua lancar nu katilu eueuh statusna teh da eureun tarawehna sia eta aduh nanaonannya di hirup urang sakedeung deui tuh batak Isra keur urang mah nu kedul jadi daek, nu goreng jadi alus, nu pedit jadi tinggal ngabuktikeun ladang Isra ieu. Mi'raj, ai Mi'raj naik, ka saha naekna? Ka Allah, ka Sidratul Muntaha. Saha nu naekna? Nabi Muhammad. Ngaliwatan saha? Ngaliwatan malaikat dititah ku Allah. Deuk naon eta Nabi Muhammad di piwarang Isra Mi'raj? Deuk di piwarang salat keur umatna. Maka hadiah terindah ladang Isra Mi'raj adalah salat. Kemaksiatan paling besar ketika manusia sudah berani meninggalkan sarolat telur. Salat teh Bu. Kanyang beja-beja ka urang teh hayang nyaho. Salat Pak. Kado terindah bulan Rajab adalah salat. Atak sok salat. Salat nu mana atuh? Salat anu hiji tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Ibu ari ngarungsing ka salaki mungkar. Rudet ka salaki mungkar. Hohoa ka salaki mungkar. Cuat ciwit ka dulur mungkar. Pasea jeung tatangga mungkar. Goreng adat ka batur mungkar. Eureun atuh. Eta nyaraho bab mungkar na teu eureun-eureun. Apaan salat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Kuring nanya ka ibu kamungkaran ibu geus apal, tinggal rired. Nepi ka hese-hese teuing eta eureun. Naon alasan urang hese eureun tina kitu patut naon? Adat. Lain cek abdi Bu, tuh. Bisi ibu rek ngontrol tong ka abdi tuh. Tukang gedut cirian ku ibu. Adat kakurungku nyawa sehingga jadi kabiasaan. Eureun geus salat teh. Ngomongkeun batur astagfirullah salat. Deuk ngagosip astagfirullah salat.
dek nyarekan salaki astagfirullah salat. Matak sekali kunaon mah haben wae kituan salat. Tuh, salat. Kedua, fungsi salat ngahapus dosa. Bapak boga dosa, kuring boga dosa. Yuk urang imbangkeun dosa urang. Ulah babara katakan seuri eukeur nyieun dosa, tapi kudu mampu ceurik nalika urang tobat tina eta perkara dosa. Loba jalema anu seuri dina dosa, tapi dina tobat teu bisa ceurik. Matak naon lamun diusahakeun bari ceurik urang teh Gusti, abdi teh dosa jeung dora beres salat teh. Matak dina salat teh keur mupus dosa, ibu doraka, abdi doraka, pupus atuh ku salat. Bapak geus salat subuh, ternyata boga dosa geus salat subuh. Tenang, tepung dina lohor. Nyieun deui dosa geus lohor, tepungna asar. Asar nyieun dosa, tepungna magrib. Magrib nyieun dosa, tepungna isya. Isya nyieun dosa, bapak mah jarang nu nyieun dosa geus isya, tapi ieu tah nu sok nyieun dosa geus isya tah. Kaum ibu-ibu nu sok loba dosa geus isya. Cek ibu teh naon mah kejeng dosa geus isya, mah kejeng naon eta ditolak ku salaki, Pak, horea mandi ah. Pan sidik ya teh puasa hoream nya kudu masak, kudu sahur, kudu mandi, riweuh maneh mah. Lalajo TV ka ditu. Eta lalaki di ditu lalajo TV matak rata-rata bulan Ramadan mah da mararisah kulem teh teh. Nyahoan nya kayaknya. Apan beja ti salira. Tah eta teh dosa geus isa teh ieu tah pelakuna. Ditoel cicing sarape. Lalu TV kayak itu lah, engke budak desare kakara hudang deui. Aya palebah TV parem meureun salaki ka jero ditoel. Lain ta tadi aya kahayang teh atuh. Asa riweuh awewe. Benu we lalaki nepi ka subuh teu bisa dipupus ku salat subuh. Naha benu na bab eta mah malaikat ge milu benu. Tempo bapak-bapak kuat lemok. Atau kumaha cara mupusna lamun teu bisa dipupus ku salat subuh? Gampang. Ayeuna balik ti dieu. Tinggal ngomong, Pak, dia teh ngupingkeun ceramah na gerahana abdi teh boga dosa minggu kamari geuning bapan beuy ka bendu. Naon dosana? Nalika bapak aya kahayang ku abdi tolak di bendu 2 poe. Terus kumaha atuh cara solusina? Ayeuna we yuk. Jadi yang dipengker bapak-bapak persiapan baik. Sabab iya dek mupus dosa. Nges tong jero teuing bab kitu mah urang teu nyaho ah. Ada can boga pamajikan jadi teu apal. Engalan, na kudu jeung eme teh. Tah, salat teh keur penghapus dosa. Nu katilu, fungsi salat dina hirup. Jadi bapak salat kuring salat dina hirup atuh bawa fungsi salat teh naon dina hirup fungsi salat hiji sidqul qauli bakal alus ucapan, 2 layyinul qalbi bakal leuleus hate, 3 tarku ma'asi bakal wani ninggalkeun kamaksiatan. Fungsi salat dina hirup sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Fungsi salat dina hirup sidqul qauli eta urang sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Sidqul qauli sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi kamaksiatan. Parantos Pak salat urang nepi ka dinya. Matak urang salat tapi nah ngahina batur, urang salat tapi nah nyeceleh batur, urang salat tapi nah nyarekan batur, berarti makna salat dina hirup can beunang. Sabab salat dina makna hirup sidqul qauli aralus ucapanana, layyinul qalbi laleuleus hatena, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Leuwih hade babaturan saurang tapi soleh daripada jumlahna ribuan tapi saralah. Matak hirup di akhir tungtung dina deket kiamat mah hirup bakal susah neangan balad anu sahate. Lain wel ngeusan ah. Lain ah setengah 12 ribu atuh da. Ibu Ibu tabu sabaraha ka dieu? Ieu teh. Ti malagrib. Oh, nungguan abdi teh, abdi suping jam 10. Aya kesel.
kesel, amek. Pertanyaan, dititah saha ibu datang geus magrib? Leres. Nu nitah eueuh sugan ceuk DKM kudu magrib. Eueuh, nah ibu hidang bet magrib. Tuluy ayeuna ibu nyebutkeun kesel, ibu menyebutkeun capek, nah maka nyalahkeun urang melotot ka urang, salahkeun diri sorangan, maka jeung datang geus magrib atuh. Bisaan cenah. Tidak menang diajar. Sabaraha urang eta di luar di tukang? Iya, duit. Aya enggak suatu babarinya. Rek dihitung heula 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan. Alah muni pas-pasan 1 juta teh. Moal naramahan deui teh. Ilir-ilir heula. 1 juta ya. Kieu we atuh 1 juta teh nya. 1 2 3 4 5. Tah ieu keur barudak hadroh. Bisi. Jazakallahu khairan katsira. Hatur nuhun. Bisi eta totos. Haben nagih tapi dihiras. Iya. Kumaha urang. Hah? Cicing, ya pada KM. Bisi mik masjid peperepetan ganti ku ieu. Jadi pan sakedeung di Idul Fitri era di masjid ieu anu takbiran ngaweuweuh Allah. Mik ganti ngarah alus takbiran teh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Kunaon alus son alus mik alus sora di alus eta di masjid gua Pak perepet nepi ka lamun teh diadakeun kana bibir teu kuat hese disada atuh di dieu dong anu takbiran lain budak ngora abah deui ari abah saparan-paran we nyasa neukeun napas saeutik nu tadi mah panjang pon Allahu Akbar Allahu Akbar coba di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah napas ponok itu panjang keneh panjog langsung aya angka panyambung eta ha illallah maka jeung aya eta tah eta duit nu 500.000 keur naon menerkeun eho bisi ngaweuweuh pan ai adan ngeunah teh ku eho alus Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, son alus, mic alus, eho alus, nu adan alus. Tah, ieu lamun mic butut eho tarik teuing ngaweuweuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komo palebah hayalah sholah mah hayalah sholah lah. Tah ibu-ibu ieu tah tukang nyaritakeun teh DKM teu baleg, manya aya adan adu Allah. Lain DKM teu baleg benerkeun eho. Nya. Eta murangkali saserian kana wayah kieu ibu teu nuhun gitu. Heula mun budak Karang Taruna ibu mah saserian aya meujeuh aya pantes ieu budak leutik saserian. Da lamun ceramah kuring disebut ngarti da budak moal ngarti. Kunaon Dede gumujeng. Lain kulem ka ditu. Hade bener. Sagara aruh capek. Astagfirullah.
Lain aja dia biasa pengajiannya bikin sorok atau bikin saya nepi ka subuh ieu. Jadi di dia mah pengajian sok nepi ka subuh per we. Jadi ibu mah hayang nepi ka subuh, hepek ibu wungkul. Urang-urang mah da isuk teh can deuk Ramadan, can duit can aya, can hayang mungahan beureun kudu ngabalanyaan pamajikan. Urang uih, Pak, keun we ieu mah nepi ka subuh sorangan, keun antep. Ta ieu teh sakieu tapi teh nu hayang nepi ka subuh teh. Urang cirian PDKM hayang nyaho bener teh hayang nepi. Urang cirian ibu, ieu mah hayang nepi ka subuh. Urang-urang mah geus Pak cukup sakitu ge nya Pak. Ulah luhur-luhur teuing bisi teu kataekan, entong gede-gede teuing bisi urang teh jelema leutik. Matak buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.